Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Babakan Situ, Desa Sukaluyu, Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya, kangge ninggal kaendahan alam nu aya di palihan ieu oge bumi panggungna kayu urang tinggal sasarengan. Janten kali dia teh mung aya 8 bumi. Namun masih kena aya di Kabupaten Luhur. Kan kali itu kan hijinya. Kali itu teh kan. Oh, sangat. Padahal ninggal saya kopongan. Tajuk beda. Oh, tajuk. Tajuk. Pada raosnya di pali dia aya micik ageung. Tapi jamin. Wajib akan Janten sadayana ka pali dia. sadaya. Apabila video bisa RT-an ya. Pali mana, Pak? Kalinya Oh, aya di dinya teh. bahkan jengkol. Babakan Jengkol bahkan coba pulsa biasa mapai dia. biasa. Oh, Apa nih? Biasa motor. Oh, pedang mapai wae. Sudah motor. Tapi bumi panggung hungkul Pak di Pali itu. Bukti sareng bapak tadi. Lah, abdi mah koer. Koer, Bapak wer. nuhun bab koer. Bapak pali mana ling? Balik dia, balik Oh, di luhur. Oh, iya yang menyelihan. Oh, mau lokasi kan dia mau. Koer PPD aya tuh. Bapak atur nuhun. Mohon mas sami-sami. Wargi-wargi sadaya, sakumaha nu kauninga kurang sadayana, janten di palihan ieu teh mung aya 8 bumi. Hayu urang tinggal sasarengan.
kitu video nu kapihatur di lembur Babakan situ Desa Sukaluyu Kecamatan Mangunreja Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.